Mah boga ya solusina. Betul. Mak, kurang mama lamun bisa balikan deui. Hayang dilahirkeun deui jadi orang Madura. Nangarah naon sih ya? Apan ungapoy geuning orang Madura mah masuk Idul Adha. Eta contona ngan nyararate we tadi sisi jalan. Tapi dahulunya bener. Jadi meureun menjadi orang Madura mah dahar teh terus we jeung daging mah apa teh nya. Tapi mak kies ya aya ningalinya tadi pas ngelok didinya teh aya gerobak teh tulisanna teh sate Madura meureun orang Maduranya eta. Tapi katasik eta kebiasaan anak Idul Adha ungapoe nyan nyate di sisi jalan dibawanya katasik oge. Nya atuh ngareunah nyari kitu mah. Aya nama hiap Ewang Parina atuh ka Medan. Hayu atuh. Hayu. Heuh Cio, ari bibi maneh kamari geuringna kunaon? Penyakit naon cenah? Rematik cenah mah cek dokter mah. Tapi eta dokterna mah ceuleupung sia mah. Kumaha atuh make celeupung dokter? Heh cenah cek dokter mah cenah faktor U cenah mah. Oh, mantes atuh da ayeuna mah keur usum hujan. Faktor usia mah lain faktor usum hujan. Kieu nya sok pikirannya kumaha. Apa anu nyeri suku teh anu kencang nya. Terus Piraku eta anu katuhu make kudu teu nyeri nya mak. Kapan meureun suku kencang jeung suku katuhu teh mak umurna teh sarua. tidak bener nya euy. Atuh itu nya. Teuing Berarti telepon dokter teh tamanya. Bener. Kenaraon mak Cio? Cenah. Ieu tuh lah. Cicio cenah takor boga kahayang. Hayang naon mana Cio? Abi teh minta nasihatnya. Kumaha carana tuh abi teh hayang meunangkeun jodoh. Gampang atuh Cio, maneh hayang menang jodoh mah. Tiang ngalaksanakeun atilueng. Tilueng. Naon wae tilueng teh? Eng anu kahiji teh neangan pisalakieun. Atuh da kudu neangan heula pisalakieun hayang menang jodoh mah. Tah, eng anu kadua ngadoa. Kumaha kawasa. Pokok utama Cio. Tah kapaksa meureun. Cio teh kudu ngalaksanakeun eng anu katilu. Naon anu katilu teh? Eng anu katilu teh nyaeta ngaca. Tak eta meureun anu matak ngahalangan maneh meunang pisalakieun teh atawa jodoh teh. Orang ngaca sugan Cio maneh mah. Nya suka tumari ngaca-ngaca wae mah. Maneh mah atuh da salah minta solusi ka si Ucin. Kumaha atuh solusi ti emak? Mah boga ya solusina. Betul. Ieu teh ngaranna teh pelet Jepang. Maneh mah teh kieu wah, mun teu ngabring lalaki teh. Bener Cio, kuno kieu bakal ngabring. Kumaha makena? Moal ngabring mah nu aya di talakah kalalumpan. Di rose. Dia teman mana laki Lain terus bungkus keranya nya jamu ditambah itu. Bungkus sampah teu karasa. Sukuna teh nu kencangnya. Baik mah. Kudu ngalaksanakeun seuring. Lamun kuliah. Iya atuh pada mah keur bae era seureum ai si Mas seureum mah. Abi kieu. Mah, ya rasain halaman. Tah, iya. Badan.